Ayam ini nak kemana ya anda mah ya indung yang ibang di kereman doang di kali kereman mangkat kemana ya indungnya ya ayam teh niletiknya guys majina dijual eta guys majina jual jadi ngajual hayam buka hayam pikiran hayam lumayan di bang buka pikiran hayam oge kat biji 2 kilo 40 dikali 15.000 ayam naon Kenal sih ayam geuning dihitung wae. ayam bising iya kemarin kan loba bayawak loba sero ini teh udah gue hayam biku kereman aja ya ini kan makat kemana yuk akan bayawak ini itu dongna doang itu yang aja tinggal dongna doang Keluar meureun neangan eupan. ek naon Pangalakeun daun. Urang dek mais lauk asin dah, yang lauk asin pangalakeun daun. lauk asin dipais lauk asin mah digarang lauk asin dipais Di hayangna dipais. Nya pangalakeun ka ditu ka kebon bari tinggalian cau arasak encan ngajual cau. oh kadang kayak orang geuning itu depan kandang ayam heula kayak ditu teh nyangan ieu teh nyangan nanti tadi naon Daun cau. daun cau oh kali itu namanya orang kali itu aduh wae pemajikan teh segala hayang pais lauk asin dipais lauk asin digarang disambelan dicocol nulu ada di sambel dilelekeun kana mata pais lauk asin tah kemun karasa mun teh cenghar aya wae ka ditu aja aing yang daun cau nah ini tas musim hujan ki mah mana sih dang jeung teh jeung pais garang lauk asin kalian yang gak ke kebun ngalian ini ieu cau baruahan can aing ayo 2 minggu mati ke kebun jadi anu maling ku bae udah kana baladur komo ku hujan hujan ge mau pagawean anu wae ge dipalingan terong coba tanya mah ieu pelakan teh bener terong melakna terong pareot alabatan siki anu ngasiki aing sabatan bogohan aing pareot jadi tahu gimana teh buah tepak buah gitu buah kita dulu aing kuat pas kario bare aku cangkelong cangkilung kebaruahan tebaroga duit yeuh kumaha ya mana udud geus beak pamajikan ngedumel wae eta boga sotek maling cau manya mana eueuh nu mulikeun perek pisan pagawean ya aduh cauna sanya mantap ayo loba nah duit ya kumaha supaya jadi duit kudu neangan takulak naela ya Bang, ada ke mana? Jangan kau beneran banget mah ulang boga emang aya di ditu loba jadi meureun duit gede teh cauna nya lumayan lah mah nah urang milik urang keur eueuh uang mama budak urang eta ajeng budak mah di dieu we ayo ka ditu urang neangan ayo cauna alus mang gitu gede alus banget cauna mantul pokoknya mah amang ngiler lah ningalina loba aya urang teangan mantep pokoknya aya bara tangkal gitu ayeuna cauna nya ayeuna mah aya hiji berarti tuh aya duit tenang we cauna mantep kan alus kita mah
Tuh, Mang, cauna aya. Tapi na urang minta panjerela. Udah heula hayang nempoh heula cauna. Sok. Mudah-mudahan Mantep Bang banget. halus Mang. cauna gitu. Halus pisan. Anu bohay kitu Urang cau. hanya Dengan ayeuna mah ka ditu we, Ayo. emang langsung ningali. hayang Ayo. nempoh heula cauna gedein teu na yuk. Ayo. Tuh, Mang. Mana cauna? Tuh, cauna. Kumaha? Halus Halus eta mah. mantap ya. Duit ya. Duit ya. Mantap. Mana? Oh, panjer heula nya. Nyoho ulah. Resep sih cauna mah eta. Yeuh, panjer heula ieu nya. Tah, Gen 2000, Mang. nya heuh sakitu heula. Jauh sakitu alus mah masa 2000. Sakitu heula tuar, ayeuna tuar kakarak dieukeun, bayar deui. Siap lah. Enggeus keluar ku aing ya. Heuh. Tahu tegas kebaruahan kan yang sarambangan kan segala memajikan segala hal yang pais tahu asin main jalanan can bikin jalan dek aing di sini jalan teh loba ieu loba bangsat ini teh loba paling ini teh loba segala tibang kacau cawacan kayaknya budak aja pun gua roblok tibang cau ge kuat mani ku di palingan deuh tibang cau paling mah hayang mah ka aing mung ngentak tibang cau aing teh jalan coba teh rese mana jalan aing ka mana jalan ya aing tadi tuh aing jauh tuh aing muter dah jadi aing kos maling aing buka kebon aing kos maling kayak pagi tahu teh mata teh kene wae tahu teh coba tah tanggal di kene wae gua di tatas yang bilang ini yo teh make naon teh wae ari ngomong aing nya sampung ting petetet tangkal jauh ting petetet awak aing ting petetet oh menulimpuh pisan tah cabe buka cabe ge kuat cabe kau jalan ya cabe pasti banget karya ting petetet cabe oh gimana uno halus pisan montok menulimpuh pisan aram jadah pelakan melak naon aing atuh nya anu kira-kira aing marontok melak jabla juga nih harak montok Kereungnya, Mang. Cauna ulang kurang tuarela, Mang. Heuh, ieu sok tuar. Kajen teh lamun hejo Mang. Kajeun hijokane kajeun. Buset, bisa. Oh, iya, iya. Putih. Soalnya kebon nu halah rese nyen jalan di areueuh. Ka ditu mah tuh. Rese jalan muter, Mang, jauh. Jauh banget. Anya ngaririt banget nyen jalan ge. Ayo atuh jadi putar-putar wae ngalana ah. Santai, Mang. kat oh eta aya udah kena hei benar sih bangsat ya ha Entah, Mang, urang keur ngala cacing, Mang. dia pusing ngalah cacing ke kota kalinya aja goblok yang maling jauh sih aing kota mana bangsat goblok maling jauh kuat ngomong arek maling cacing aing kuat pulotat kuat nyelapot tangkal jauh bangsat bebenang ku aing dirujak ku aing dihijikeun ujung yuk petak mau tadi teh pai selok asin ku aing lah bangsat banget dah aduh aing si anjing kemana udah temantongna maling jauh jauh aing cuma jauh saya hiji-hiji nah berarti jauh aing teh keluar di kali haram jadah teh goblok teh aduh capek aing goblok singka panggih ku aing eta budak modar ku aing pengen cowok aing lalu nyetan wae aduh wae gimana mah dijualan wae kotang korak sih purus kunjung eta eta anak saya aing begitu mau siga anak si Epul apa anak si Seru dinya ku aing tayang ku aing ke bapak dijeulekeun ku aing kita di sidang ku aing kita dilaporkan ke bapak Hansip ke polisi mah aing mahal ting mayar Hansip aing moal mayar goblok ah dia deh karena di dia sia eta Angker meuli cau, Mang. beli cau ka saha aing kan boga kebon cauna bisa beli cau ka saha coba aing Tadi budak tadi Budak nawaran mana? cau ka uing. sia nu nadah nanya Lain, Mang, uing teu nadah ieu budak tadi uing geus dipanjer ku uing jaba ge cauna.
Emang kebon saya main panjer-panjer kebon aing sia. Oh, nya teu Sia panah ada nyaho, sih nya. Kurang ajar sia Itu bang, we pun ada. goblok kabur anjing. Paling nyaho wan ieu baru udah kimaling cau. Segala mah biasa aya panadahna. Duh, waing bunang kabeh kan bebak waing tah.